Isuk-isuk di imah si Euis. Euis, Euis. Naon ambu? Rena naon gerak ka dieu maneh teh? Jaya naon atuh ambu? Angkeun si Dadang. Eta si Abah teh lalaki jeung minantu sarua kublukna. Naon teh ambu isuk-isuk geus ngomong wae jiga rada butut. Geus atuh abah ambu, nah jadi abah jeung ambu nu ribut teh. Guna sugan teh sora teh alus, ieu mah ongkos rada butut jeung wae nyartos wae. Tah dipasieun ngobrol jeung Abah mah. Geus buru geura hudangkeun si Dadangna. Di kamar si Dadang manehna keur ngeunah sare torojol si Euis rek ngahudangkeun si Dadang. Udah kita geus jam baraha? Iya. Nya wae buru gerah udan. Nyangan gawe kalau ka sare jeung sare deui. Akang buru gerah udan. Astagfirullah aja kata teh naon. Jangan mah ya teh Euis, buru gerah udan. Abi teh geus udah. Sanggeus hudang si Dadang teh mangkat kaluar pas keur bengong rek nyangan gawe di mana torojol hiji baturan Dadang nu ngaranna Ucok. Kenaon maneh jeung wae. Biar kita neangan gawe ku si Euis jeung si Ambu. Oh, maneh teh rek neangan gawe. Amun kitu maneh jeung miluy jeung urang ka kota neangan gawe. Maneh arek pangneangankeun gawe ka kota. Bener. Di tempat lain aya si Euis nu keur lempang arek balik ka imah pas Euis keur lempang Euis teh rek katabrak ku motor. Nah, baheula teh Euis hayang kasih akang Dadang. Buru atuh geus lila geus atuh hayang nabrak ti Euis. Urang ge hayang nyekelan si Euis. Saenggeus Euis ngalamun aya motor nu lewat terus nubruk si Euis. Terus datang si Didin nu teu sengaja ningali Euis rek ditabrak. Geus kitu si Didin teh lompat nolongan si Euis. Atas si eta anak batur ke urang katabrak. Di tempat lain si Dadang jeung si Ucok keur ngobrolkeun masalah pagawean. Iraha ieu teh. Iraha naon ari maneh teh? Iraha neangan gawe teh. Kuring geus lieur dicarekan wae. Pamajikan jeung mikaha. Oh eta kumaha isukan we urang ka kotana. Tapi maneh bebeja heula ka pamajikan maneh. Di imah si Euis jeung si Didin keur ngobrol duaan. Tadi teh kena naon? Entah naon atuh nuhun tapi tos nuhun. Sami-sami. Pas keur si Didin menyempangan leungeunna Euis, torojol Dadang nu rek ngabejan Euis tentang masalah pagawean. Euis keur naon maneh teh? Entah naon akang. Eta naon tadi nyepeng-nyepeng leungeun sagala. Entah akang teh salah paham. Mohon Dadang ieu salah paham. Keur paseh kitu teh torojol Pak Ustad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim tengah barangkieu pasti wae. Kunaon atuh? Iya Pak Ustad, akang Dadang teh salah paham. Nyangka Euis jeung Adidin selingkuh. Teu nyangka tapi kenyataan mah maneh saringkuh jeung si Didin. Si Dadang salah sangka. Atas masalah ieu teh kudu di badami-badamikeun heula. Naon anu jadi ti masalahna? Heula maneh teh kudu tanya heula bener apa hentena waktos. Ngartos Pak Ustad. Maneh oge Didin kunaon maneh tengah barang kieu Euis. Pak Ustad,